jajal paladirin teu mawa obor teu mawa batre nincak nu beye pleye deh dak naon aduh aing nya poek cenah aduh naon nu beye nya pan hate panasaran leungeun comot saet sabaraha kali tarugi 2 dikieu-kieu aduh nani dak aduh aing kumaha ceuk hate irung ambuan aduh sales mah ngok benempel barangkali tarugi horeng teh kebo kak susar sasar endek dikumbah jeger nabrak pagar masjid ngejengkang tungtungna ih eta istighfar pohara maca ayatnya nu pendek lin anu sok dibacakan ku kiai-kiai urang bulan Rajab Rabbik firli war terus hayo warpa'ni atahiyat saya sekalian Rabbik firli warhamni watub baca 70 berang 70 peting 70 piraku teu mampu jaya eta bolor mata neuleun TikTok mah 2 jam kuat jurig menjadah doang nu mantak bikang loba di neraka bikang mah loba ngomongkeun ulah jauh-jauh ondangan beji aneh kula maka bikang ondangan anah dia ondangan teh kan si itu ondangan lah laju heueuh nya masyaallah tenda dia meni bagus atuh prasmanan sakitu mah ngeunah kadaharan aya di dieu ku pangantenna geuneuk dia cenah awas ibu matak ieu salaki lamun pamajikan head nu hade tanggung jawab kula ge sok nanya ka pamajikan cek kula mi gesat neuk naon kokorobet bae ih cek kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mukarramun para alimil ulama wal asatidil kiram, para kiai, para guru, para sepuh pinesepuh saumumna kiai nu haladir siang ieu bil khusus guru urang kasepuhan urang kiai kampung setempat kersana Abah Haji beserta keluarga besar ku kaula sangat dipika hormat tur dimulyakeun sareng para kiai-kiai nu sanesna mugia guru-guru urang sing paranjang yuswa anu barokah wabil khusus qori urang selaku Qori internasional Al-Mukarram Kiai Haji Muammar oge qori urang anu tibima anu kepribados dipika hormat urang daroakeun mugia marantena sing selalu dipasian kesehatan lahir batin diparanjangkeun yuswa aparatur pejabat pemerintah setempat wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang daroakeun para pejabat tinu handap dugi kanu luhur sing dijantenkeun ku Allah para pejabat anu amanah teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj khususna masyarakat kampung parakan besi hilir mudah-mudahan sabada ngayakeun ieu acara Isra Mi'raj masyarakat kampung parakan besi hilir khususna umumna urang sadaya nu haladir sing dijantenkeun ku Allah manusia anu rajin ibadah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah berkat kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya ciri betah hirup di alam dunia asana kamari keneh ieu bulan Rajab ayeuna geus datang deui kana bulan lamun manusia dipanjangkan ku Allah umurna syariat hakikat kontrak umur dikurangan ulah ngeunah-ngeunah nu panjang umur lamun kolot pasti ngalaman budak setiap sepuh pasti ngalaman budak
tapi ingat henteu setiap budak nyampe ka kolot. Manusia anu kaasupkeun kana ulil albab, ulil absor cek Allah dina Quran, anu berpikir poe ieu kudu leuwih bagus tibatan poe kamari. Rajab ieu kudu leuwih bagus tibatan Rajab kama. Ieu Rajab kamari paruasa. Ai Rajab kuari pan ngatololan ya hirup. Heuy. Heuy. Kunaon teu paruasa. Sedangkan ieu bulan Rajab salah satu bulan anu dimuliakan ku Gusti Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an. Minha arbaatun hurum. 4 bulan anu dimuliakan ku Gusti Allah dina Quran ngan aya 4. Hiji Dzulqa'dah nu biasa disebut ku urang dieu bulan Hapit. 2 Dzulhijjah anu biasa disebut ku urang dia bulan haji. Nu katilu bulan Muharram biasa disebut ku urang dia lebaran yatim atau tahun baru Islam. Nu kaopat Rajab. Diibaratkan ku ulama, lamun Rajab bulan bebersih, bulan mandi. Lamun ruah itu bulan ngalaudu. Lamun bulan puasa ibaratna bulan salat. Kumaha endek salatna ai teu gablek wudu mah. Kumaha endek wudu ari anggota badana kalalotor keneh mah. Maka sabab sakitu dina bulan Rajab pala hadirin wal hadirat munasabah cek Nabi anibu ila rabbikum, anjeun geura babalik ka pangeran anjeun, geura fafirru ilallah wa rasulih, geura kembali deui ka pangeran anjeun. Kadituna wastaghfiru min dunubikum, geura menta pangampura anjeun ka pangeran anjeun, wajtanibu al ma'asiya, bahkan anjeun kudu ngajauhan permaksiatan. Ulah sok ngabiasakeun maksiat sabab saleutik-leutikna maksiat ngondang benduna Allah. Lamun Allah geus benduk boro-boro urang disahirup atuh. Banjir dihantem, uruk dihantem, longsor dihantem, mereka kumaha? Pala hadirin wal hadirat, sabab cek Nabi la soghirota ma'al israr, tidak ada istilah dosa leutik ari mayeng mah unggal poe jadi dosa gede. Wajtanibu al ma'asiyah, anjeun kudu ngadeketkeun diri ka pangeran anjeun, kudu loba pangampura ka pangeran anjeun, kudu ngajauhan maksiat. Di mana? Fil haram, di antarana dina bulan anu dimuliakeun ku Gusti. Mana bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah? Wa huwa Rajabun. Ieu teh nyatana bulan Rajab. Mantak bulan Rajab loba kaistimewaan. Bahkan aya hiji peristiwa anu teu bisa dipohokeun, ialah Isra Mi'raj Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad. Kuduna mah paruasa ti tanggal hiji, kuduna mah neuk iraha deui kitu ja taun hareup tapi belum tentu panggih. Nya naon endek tak kakak panjang umur duang nu nyaho bae tak kana umur. Heuy, betul apa tidak? Saha jalma puasa ti tanggal hiji Rajab cek Nabi sampai tanggal 27 Rajab, maka sarua jeung ibadah 60 tahun anu diterima ku Allah. Mantak teu amin jatuh puasa ieu. Boga potongan beungeut kieu mah aing ge boga rasaan ieu. Lain deui. Terus atuh jakara ke mulai ieu. Gaya zamannya puasa jelema sapoe di bulan Rajab. Pala hadirin dihampura dosa 3 tahun. Oh doang aya nu sapoe mah doang ieu nya. Heeh, alhamdulillah. Puasa 2 poe rodiah. Aya teh rodiah. Aya teh odah. Teh sarnah ge. Oh. Haji Anwar kumplit amat jiil mur haji.
teh Ana aya si Mimin ge berikut si Ici eta ngaran Ici di mana cerewet teh beneran teh di nukula Ici aya opat cerewet kabeh sarua di dege cerewet itu oh puguh mah pokoknya mah asal Ici pasti cerewet lamun Siti eta keyeung bae kieu tapi nyatu beuki nah kaji ya menghibur bae kaji lah jasa sepuh bah punten nya bah ya kasepuhan baji lah ya mantu ngahibur bae ja urang dia mah urang parakan beusi mah tu kasori ya urusan ngaji jeung salat berjamaah maka behan ngaredul gitu maksudnya udah ditanya deh terus nah puasa 2 poe di bulan Rajab dihampura dosa ku Allah 2 tahunan puasa 3 poe di bulan Rajab dihampura dosa 1 tahunan 3 poe puasa di bulan Rajab ngahampura dosa 6 tahunan aya kamari nu puasa 3 poe ngacung beladi anu puasa tak 3 poe kulama moal nanya lalaki jauh potongan komo nu di masjid mah mun teu papajuh malulu eta moal kalau mau nanya potongan komo deuleu nu di masjid gitu ya tinggal wari bagi serengsek ku manehna jangan redul lalaki mah di memanah ge laju bae panjang masyarakat laju bae kieu dak coba tanya ari kiai puasa tah henteu hendak jai mangadengena ge ieu kalah ngabalikeun atuh kula mah ulah ditanya jak kiai nek naon nanyaan kiai kiai ditanya lain kitu cenah bisi rangkas ai naik henteu calo nu kitu ngaranna eta ge bisi kitu cenah Ki Jamal woi puasa ai manehna henteu eta nu kitu ngaranna kiai Oktober Februari mawa obor nicak tai itolol mawa obor nincak tai rugi dengan sakali peliye be nah inu biye waduh aing mau obor ieu mau baterai srot be disorot waduh tokai atuh enggeus dikumbah jajal paladirin teu mawa obor teu mawa baterai nincak nu biye peliye be dak naon aduh aing nya poek cenah waduh nah inu biye nya pan hate panasaran lengan comot saet sabaraha kali tarugi 2 dikieu-kieu aduh nani dak waduh aing kumaha ceuk hate irung ambuan aduh sales mah ngok benempel barangkali tarugi horeng teh kebo kak susar sasar endek dikumbah jeger nabrak pagar masjid ngejengkang tungtungna sampai misalah eta leungeun sabaraha kali tarugi opat mantak moal akur nu nyaho jeung nu teu nyaho moal akur rangda jeung parawan atuh nya mah teu beres ya pikiran moal akur pamuda jeung duda atuh duda-duda ge batur mah enggeus ngasaan kawin gitu moal akur nu nyaho jeung nu teu moal akur nu geus mandi jeung nu tacan batur geus pernah beus batur mah mantap ulah sok nyahoanan itu nyaho mah doang aya jelema ji balik umroh pan rame nu datang noong minta silaturahmi minta doana ieu nu tacan umroh nanya nyanyahoanan nanyana lain cenah kumaha cenah sehat ka haji alhamdulillah pang doa sadaya kula cager di ditu alhamdulillah kula 12 poe sehat masyaallah nya kami didoakeun lain nek nanya cenah kula mah ieu ai eta cenah tangkal korma deukeut Ka'bah teh aya keneh kuat mul lintir batur ji aing ka Mekah 4 kali can pernah neuleuh hartina tangkal korma deukeut ka ja parang sakula mah cenah ai kakak neuleuh di mana? 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah teh baheula nu beureum tempat eta kal kormaan eta. 'Na sajadah t
disangka main nama kos gitu merintah ka abah. Pan eta neuleuh gambar lain nyaan tak moal akur ulah sok nyahoana ari teu nyaho mah potongan teteh jeung mamang neuleuhan YouTube ngagogoreng hate atuh bener henteu eta berita belum tentu ai dia cek saha cek YouTube. Oh katanya si katanya cek si anu anu sumberna teu jelas derbe hate hewa tuh bu pak kembali ieu makan rajaban kuari tanggal sabaraha ji rajabna 2 genep poe Kemis Jumat Sabtu Minggu tanggal 1 rawahnya hah lain iya rajabna intah deui 20 di bugu-bugu hah oh Selasa aya keneh ya isukan parwasa ari kiai cenah puasa tante dengekan mun hayang nyaho mah tanggal 1 ji puasa alhamdulillah tanggal 1 kula tamat neuk buka izin ka anak ka haji kula asik cek anak sahur isukan puasa cek anak nu SD keneh abi puasa kitu mun hayu urang puasa kula neuk buka tadi nama isuk-isuk kula jalapar cek anak di urang ke cenah meuli anu ka kadu ka mana ka pasar ho hayu teu jadi kula buka izin ka anak kula tanggal 2 kula puasa tanggal 3 puasa tanggal 4 puasa tanggal 5 puasa tanggal 6 puasa alhamdulillah tanggal 7 puasa alhamdulillah tanggal 8 Pak Haji mencret abdi menang saminggu atuh kula mah saminggu ge menang daripada nu henteu benar atuh cenah menang sapoe atuh lumayan daripada nu teu isukan parwasa harang jadah doang ulah hadir menang hatina hujanana doang kumaha cek Nabi waman soma yauman min rojabin macana rojabin wa rojabun maksofarin in uyina famna'huma wa illa sorfanuwina wa rojabun lapad rojab maksofarin jeung lapad sopar in uyina lamun ditangtukeun rajabna rajab nu ieu famna'huma as-sorfa maka kacegah kudu ditanwinan ulah ditanwinan lamun teu ditangtukeun rajabna setiap rajab tanwinan mantak man soma yauman min rajabin inna fil jannati nahrun yuqalu lahu rajabun ulah rajabah muntah mah rajab ira rajab ieu contoh Imam Syafi'i maot bulan rajab atau rajab nu itu henteu setiap rajab eta Imam Syafi'i maot rajab nu baheula salaho rajaba macana geus imah bab santri moal ngarti ibu mah nyawahakan beta opak geus ulah omong da moal ngarti tah kanu kitu ngani mah kagok ngomong bae Haji Aman ya jeung aya Haji Anwar yes warajabun cek Nabi waman soma yauman min rajabin ya betagi fihi wajhallah dakhalal jannah sing sabae jalmana urang mana bae anu puasa sapoe di bulan Raj sapoe puasa di bulan Raj tujuanna puasa ya betagi fihi wajhallah tujuanna semata-mata karena Gusti dakhalal jannah maka eta bakal asup kasur hayang ka surga atuh cara lager yang ngomong nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur nutilok puasa Rajab ge ngomong nama hayang nutilok ngaji ngomong nama hayang
Ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang atau jara rendah ibu dak dia ngomong nama cager ke hayang nama ieu. Masya Allah, moga-moga amin. Nah geus bulan Rajab mah ulah dilalaworakeun para hadirin jabulan bebersih ieu neuk ngalawudu ieu urang ka bulan ruang ke tuh bahkan cenah ge Kangjeng Rasul pernah ngaliwat ka hiji pakuburan jalma Islam. Begitu ngalangkung ka pakuburan jalma Islam, Rasul ngadangu jeung ningali, da Rasul mah ngagaduhan mukjizat ieu. Ningali aya umat muslim, umat Rasul keur disiksa ku Allah. Rasul nangis, ngadoa Rasul. Sahabat caricing be. Da sahabat mah teu ningali. Ai Rasul mah ningali nu keur disiksa. Rasul nangis, sahabat caricing. Akhirnya Rasul ngadoa, ya Allah ampurakeun dosa ieu jalma Islam umat kaula. Akhirnya doa Rasul diijabah, eta mayit teu disiksa ku Allah. Rasul senyum, berangkat deui jeung sahabat neraskeun perjalanan. Ditaros ku sahabat, punten Rasul, aya naon sahabat? Tadi anjeun teh nangis mending ngaguguk, mending sedih. Terus anjeun ngadoa kami ngaminan. Pan kami mampata terang anjeun teh sedih kunaon terasna anjeun teh senyum deui barang tos ngadoa. Wahai sahabat tadi keur ngaliwat palebah pakuburan jalma Islam aya nu keur disiksa hiji umat kaula sedih akhirna kaula ngadoa ka Gusti Allah eta umat ku Allah diangkat siksaanana alhamdulillah cek Rasul kula atoh cek sahabat ari kitu Rasul pohara amat eta umat keur disiksa ai kitu kumaha wahai sahabat cek Rasulullah andai kata baheula manehna setiap bulan Rajab pernah puasa sapoe be datang Rajab puasa sapoe datang Rajab puasa sapoe pasti cek Rasulullah moal disiksa ku Gusti Allah lantaran ngahormat karena bulan Rajab. Masya Allah paruasa cek udang di cocok aing kitu mah aing mah puasa sapoe bae da bakal ka surga Ramadan mah aing moal ih tolol geblek tanu kitu paruasa euy insya tah ieu makana cek Nabi anibu ila rabbikum geura babalik anjeun ka pangeran anjeun di bulan Rajab kadituna wastaghfiru min dzunubikum lobakeun maca istighfar bahkan sayyidul istighfar nu kudu dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta eta sayyidul istighfar rajana is baca kurang heuy asok teteh maca istighfar asok mun salaki teu gablek duit Pak atuh coba cenah minta duit Pak eueuh mah eueuh piraku eueuh astagfirullahaladzim kakarak meni gede teh maca istighfar matak muga-muga salakina teu gablek duit bae supaya pamajikana unggal poe istighfar teu eureun-eureun ih eta istighfar pohara maca ayat anu pendek lin anu sok dibacakeun ku kiai-kiai urang bulan Rajab Rabbik firli war terus hayo warpa ni atahiyat saya sekalian oh Rabbik firli warhamni watub eta rodiah nu eta ieu kalau warpa ni segala ka ditu oh Rabbik firli warhamni watub baca 70 berang 70 peting 70 piraku teu mampu jaya eta bolor mata neureun TikTok mah 2 jam kuat jurig penjadah doang ai maca du tadi teu sanggup teu kaharti lajuna kiraha jaya kokot ngitung duit manyakal pacul 3 jam kuat ngarokok sabungkus
ini ngabulak-bulak rokok bonte teh ya. Nah tetap majalain rokok dong daun kararas ya tamaji bagus tapi nabi kan ke pemuda lumayan bakal aman lembur sebab batuk kabeh nu maling eueuh aja batuk bae ieu asal negeri dulu imah paling aduh batuk keneh bae nyaring dak cenah hei macan eta Rabbik firli warhamni watub alaya seberapa kali cenah macana 70 sambung kunaon ku surat kulhu 12 kali nan cenah piraku teu bisa makana eta ulama nyen zarah teh haji ulama nyen tata cara zarah baji hebat ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiramil fatihah al-fatihah kunaon al-fatihah sabab saquran dikumpulkeun dina surat al-fatihah al-fatihah dikumpulkeun dina lafaz bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dikumpulkeun dina ba'na lafaz bismillahirrahmanirrahim mantak bena panjang bismillah. Tah, kunaon bismillah al-fatihah kahiji ummul Quran sebab pusat dikumpulkan nu kadua kana fatihah mah arapal cenah ulama embung al-fatihah atuh sabado aya teh al-fatihah mah kieu burung ge ila taratin nabil mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kiram al-baqarah atuh baca kunaon der be aya nu apal jauh orang-orang tertentu jelema mimpin tahlil kos kitu muntut malah labur nu hadirna ge wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususul hadrati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali Al Imran keburu gepeng berkat nya eta mah al-fatihah al-fatihah waladhdallin kitu mantak lamun urang keur hadarat jelemana lobaan kecuali istighosah gitu ulah lojor-lojor teuing ieu mah ngariung tos asar maca Fatihah kuat 60 kali gempor batur nya potongan ngadoa eta ngadoa di deuleu sikon lamun sikon geus teu parugu ulah sok lojor teuing jatuh endah eta kitu amin balik min amin kebal amat min kitu mantak ada urang teh ketika neuleuh jelema kudu si kontol panjang situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan saudara belah pajar-pajar jorok itu singkatan hei nya terus baca kulhu tak beres maca kulhu baji sambung ku sholawat sholawatna nu mana nu urang resep baca nu mantak urang kudu daek maca salawat dengekeun nek dengekeun moal ya oh pastilah jam sabaraha Ji hah oh di dieu mah salatona sok jam 3:30 cenanya aneh pula mah urang dia terus tenang baik baca sholawat nu mantak kudu maca sholawat sebab ieu manusia kabeh dina diri awak aya nur Kangjeng Rasul adapun aktif dan tidak ieu nur nu aya di awak urang gitu Kapolsek sanes Babinsa tah Babinsa ka dieu ieu nur Muhammad keur aktif sabab diuk di dia keur ngagungkeun ka Kangjeng nah adapun kadarna doang aya nu satitik nur Muhammad anu aktif sinyalna ngan hiji rada loading meureun ji mulintir beneangan berkat mana deui cenah aing mah ieu nah sinyalna hiji eta nu pupulintiran ngan berkat bae eta aya nu dua
atau biasa bae nama ente jangan berdekat kan ngopi teu kawawa eta dua sinyalna eta aktif Nur Muhammad sabada teh yang berek patu penting anu kopi bejeng rokok boteng macana tuh aktif Nur Muhammad anu dikhawatirkeun tidak aktif lamun urang ka pangajian teu daek salat teu pati beuki maca sholawat teu daek kukumpulan jeung jalma saleh teu daek Nur Muhammadna dina awak urang keur non aktif ieu nu khawatir apalah arti pulsa loba ari sinyalan mah nyambung moal komo bari HP-na jorek nu gagah ge eta HP ari eueuh sinyalan mah teu nyambung dulur justru urang huhujanan di dieu calik di dieu babasehan di dieu kuring yakin ka ibu jeung bapak berkat Mamar 34 moal bae ka dieu hujanan Nur Muhammadna keur aktif di awak urang muka-muka salawasna aktif ya Allah ya Rabbal nah iya pala hadirin entak di bulan Rajab ulah dilalaworakeun sholawat anu mana mangga endek salawat munjiat mangga endek salawat kamilah heug bae endek salawat Ibrahimiyah mangga cenah endek salawat asror endek salawat taisir endek salawat petir mangga salawat petir naon aya kiai atuh aya pan mun aya petir tia julungir Allahumma sholli ala Muhammad nah eta salawat petir nu eta geus eta bae pajar ngaranna salawat petir bae Pak nah eta salawat pat nu eta tadi panawa asal Allahumma sholli ala Muhammad geus balik ti dieu mah bapak tadi geus hadirnya oh aya Abah Haji Jamal tidur di Paneglang ngaju bener naon salawat petir naon bapak musim hujan ki asal teu segala atuh aya nah geus eta bae nu babari nya eta bae geus pala hadirin wal hadirat kulantaran ieu bulan Rajab teh bulan bebersih bulan mandi bulan ruah teh bulan ngalaudu bulan puasa bulan kumaha endek salatna lamun can boga wud kumaha endek kalauduna lamun awakna kotor ken nah makana di bulan Rajab hayu bersihkeun pala hadirin awak urang tina kokotor hartosna tina maksiat ka Allah subhanahu sabab urang mah kudu rumasa ieu hirup tiada hari tanpa dosa di sini dosa di sana di mana-mana nyeun jakula mater utama ka ibu-ibu ya aneh ya Januar ka ibu-ibu munasabah Kangjeng Rasul ketika Mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah jeung malaikat Jibril ningali ka neraka ditinggalikeun gambaran neraka hadirin neraka asli ningali Kangjeng Rasul da linuriyahu min ayatina ay barang ditempo ya Allah cek Rasul man haulai ya Jibril saha Jibril eta umat di neraka ku ngabuadag badag teuing eta umat anjeun Muhammad saha ibu nangis Kangjeng Rasul moal bae Rasul rek maot wasiat ummati as-shalah an-nisa ditinggalikeun deui Kangjeng Rasul ka surga barang di deuleu lalaki ge eueuh hiji acan ka mana horeng panghandapna di neraka teu ka deuleu ku ibu-ibu aduh cocok cek ibu-ibu ari kitu mah ieu sabab ieu pamajikan asup ka neraka didikan salak kadenge ka Sarmin Min, mana Sarmin dia? Orang itu tuh, nama ngaranna kali daftar. Yang geus panggih jeung kula. Min, kadang min. Jata. Mantak ieu lalaki awas. Kunaon ieu bikang loba ka neraka? Yeuh, penyakit bikang yo. Hiji had. Nu mantak bikang loba di neraka, bikang mah loba ngomongkeun ulah jauh-jauh ondangan beji aneh kula maka bikang ondangan anah dia ondangan teh kan si itu ondangan lah laju heunya masya Allah tenda dia meni bagus
atuh prasmanan sakitu mah ngeunah kadaharan aya di dieu ku pangantenna geuneuk dia cenah atuh endek naon nu kitu diomongkeun jak kami malah kitu ngomongkeun bener teu Pak bapak-bapak bener teu atuh endek naon teteh ih atuh eta meureun bikangna bogohna atuh leus teuing atuh eta sia ku kabina-bina cenah masyaallah teu boga mata meureun cenah di deleuk waing dia ya Allah eta mah jeung batang kaung putih kene batang kaung astagfirullahaladzim endek naon nu kitu ku teteh diomongkeun ih bikang tah ondangan deui panganten geulis tenda mew nu hajat some dia cenah ondangan tadi kana si itu atuh ondangan hi di deleuk waing dia prasmanan la ilaha illallah menang gagahna doang tenda nan dia teh prasmanan jeung naon atuh eta cenah totongkol di banjur jeung saos laju aya endog dibagi dua endog araramin bek ieu cenah tapi dia dahar atuh dahar yang dua kali nambah pan bolon eta tolol wadaki ngawada nek naon ku teteh diomongkeun di lebok ongkoh atuh kami mah tilok lalaki daek bae dahar teu daek sabodo mun sabah ngabadeg di neraka panganten geulis jeung kasep Masya Allah laju eta naon ngaranna kadaharan mewah nu boga hajat some Masya Allah dia tadi ondangan meni ledik deuleu ku dia tendana ya Allah ya Rabbi ieu teh masih eta nya teu boga rasaan eta ku aya bae tenda mewah panganten geulis kadaharan ngeunah minuman enak dia ondangan tuh tadi ondangan aing meni sadek sek bae jam 4 tut benu hajatna pote nanya atuh neuk naon mantak munasabah eta awewe loba dina nu kadua awewe teu karaksa dina head diantarana awas ibu mantak ieu salaki lamun pamajikan head nu hade tanggung jawab kula ge sok nanya ka pamajikan cek kula mi gesat neuk naon kokorobet bae ih cek naon salah sangka atuh lain kitu ji urang mah lamun saat geura salat pan kitu eta ieu mah kalah salah tafsir kamari kanan kokorobet bae ih kalah kitu Bah Haji he pan eta kewajiban seorang suami dong nanya istri saat dan belumnya kalau udah saat langsung sok atuh iya mah kalau kemolotot tanggung jawab kami di akhirat sok salah sangka teu pegah puguh tibang nanya gitu doang mi salat kotoran keneh cenah bi head menang dua beda mi geusat neuk naon teu bawa ka izin kolot heja aing ngorak keneh kedeuk nang kitu kan geura geusat mah geura sok gitu tapi ibu-ibu kesalah sangka ndak boleh begitu dong sama suami itu kan namanya suami kasihan perhatian namanya saudara ya mau kalau kokorobet atau ajan bae aja usum hujan ini nanya ke tirisnya atau nya terus atau teh mah ngahibur bae mah aing ngaji mah urang teh mah tukangna ieu tah iya ya Bu ya Pak nya hayang kada bersihan ku ari ya awak urang leungeun urang ieu leungeun lobakeun nyekel tas ku ari mangga sekalan pae tas beh mata loba neuleukeun kana Quran kana parukunan gitu kana sifat 20 tah ieu pala hadirin hadirat hayo kurang mata daleukeun kana Quran ceuli dengekeun kana nu sae suku lempangkeun kana tempat anu diberi ridho ku Allah Subhanahu wa taala nu mawi Rasul diisrokeun ti masjid ka masjid ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa eta ciri dilalah apa artinya umat Islam ieu lalaki kudu daek memperhatikan masjid indungna sakabeh masjid sedunya ieu Masjidil Haram nek nanya kula ieu
hayang tah henteu ka Masjidil Haram, bogoh tah henteu ka Masjidil Haram. Lamun urang contona kieu, aya hiji jahe, eta rangda boga anak hiji, salakina maot. Lamun urang bogoh ka indungna, atuh deketan anakna, belikeun permen, belikeun sukro, kege ngomong eta si Iis, anakna teh ka indungna ka teh sana. Naon aya Ji? Oh nya. Mak aya naon? Eta kacamong bager kan. Aya deh camong. Aduh. Ampur abah, ini contoh nya. Eta kacamong bager kan neng. Sok meulikeun sukro mere duit lamun isuk-isuk neng sok dijegat ku manehna. Naon cenah bager kan nengnya? Atuh bager mah. Oh eta mah bager kan neng. Atuh mamah ge dae. Mantak lamun bogoh ka Masjidil Haram deketan masjid di dieu. Engke dipanggil ku indungna. Ieu mah anak napan? Anak Masjidil saluruh lianti haram eta anak Masjidil Haram. Geus lamun urang bogoh ka indungna, atuh deketan anakna di dieu. Ieu mah ai bogoh ka indungna ka anakna hewa. Kumaha cak indungna? Ngeunah beuteung dia. Bogoh ka aing doang, ari anak aing teu diperhatikeun. Kira-kira ieu mah hadirin keur nyieun contoh ieu. Lamun urang di dieu bogoh ka indungna, kudu diresepan anakna. Masih di dieu, engke ge nyeluk ieu masih di dieu. Gusti, ieu kasuminta. Masya Allah, ngeusi abdi bae tiap waktu. Kumanehna ieu masih dibersihan. Bahkan kasuminta mah kurajin, main kadang-kadang 2 poe teu balik horeka kunci ka di masjid. Waduh. Moga-moga Gusti ya kasuminta geura panggil ka ditu ka mustaqbilal kiblat Masjidil Haram. Kitu eta papajarnya geus mun bogoh ka indungna kudu ngadeukeutan anakna. Lamun urang hayang geura dipanggil ku Masjidil Haram kudu geura deukeut ka masjid di masjid urang masing-masing di kampung. Sabab sadunya lianti haram, lian Masjidil Aqsa, lian Masjid Nabawi, pangkatna sarua. Perhatikan masjid, geus lalaki mun bisa salatna ka mas, titah ku ibu, pa geus kol, kudu gablek pol, kudu gablek kais, tereh mod, berjama. Ai teteh mah ulah di mah bae. Salaki teteh tak isukan balik ti dieu runding. Pak tadi ngahadiran Ki Jamal. Atuh aing hadir bari bebeusan aing. Oh, laju. Oh, cenah tadi nerangkeun aing poho deui cenah. Cenah ge Pak puasa. Geus. Puasa. Kumaha urang puasa tah? Siap. Sahur. Nah, bener Pak, bisi engke mah urang teu panggih deui jeung bulan Raj. Masya Allah mama tadi menikah bita karena ganjaran anu diceritakan ku kiai teh. Ya Allah Pak, bisa ke tahun hareup urang eueuh tah geus urang puas. Kumaha Pak ngijin? Tak ibu mah kudu izin ka salaki lamun neuk puasa sunah. Awas ulah main puasa-puasa bae. Kecuali ibu puasa qada. Puasa sunah mah geus puasa, dar be puasa, salakina sahur, pamajikanna sahur. Barang jam 11 salakina nanya, mah puasanya? Itu puasa Pak. Wih pan sahur ongko laju mending buka baelin di deuleu salaki ngagereng doang meong congkok di tengah imah. Waru ieu careuh dak ho. Waru ngadungkuk we buka bae bari ngagereng teu bogoh. Kumaha eta ibu? Bagus keneh buka puasa tibatan terus bagus kene buka tibatan neruskeun puasa raj. Atunya salaki maksudna mah ngagereng teh hayang dahar meureun.
iya caruriga bae pik aneh kula pikir mentang-mentang usum hujan ya ku masih baturan mama baturan papa hayang ngopi hayang dar pan gede ganjaranna cek kiai ge ngomong di dia dong heeh bae segala anak puasa segala naon tah mun cek salakina buka lamun puasa sun atuh meong congkok teh lasunnya mun kiber bae dalu alabatan sakumaha kotok megar endogna tah eta ibu kudu buka iya lebah dia salah ieu awewe mah kadang-kadang ya dianggap enteng eta ku ibu-ibu bo euy coba dalakeun ka dieu horeng eta awewe ahli surga mah aya cirian lamun ngomong ka hareupeun salaki dalakeun ieu tungtung tiung ya contohan akhlak jeung adab dek ngomong hareupeun salaki tungkul aya bahaji awewe nu kitu di aya wah jelas potongan banget kieu mah kabeh horeng eta deket salaki teh ya bu kieu teh horeng hormat kumaha pamajikan urang gugusi hidung ka deuleu kabeh alabatan mak lampir beda ngagelong ka salaki ulah kitu kudu tunggul kieu nah Masya Allah aya duit na kantong salaki 2000 ndek disese bajuna sing jujur bebeja pak aya artosan 2000 bebeja eta pamajikan jujur ndeknya sadeui magi kantong magi duit na kantong 100.000 ulah bebeja cocok cenah nu ieu asup ieu mah cenah asup tuh geus ibu lamun ndek ngobrol hareupeun salaki ngan mun balik ti dieu kudu musyawarah heulan pak tadi mamah ngadengekeun we eta Ki Jamal horeng cenah ge pamajikan solehah mah mun hareupeun salaki teh cenah ge tungkul laju sok ditutupan ku tungtung tiung kila ta eta lain baunya pak hormat cenah adab jeung tata kram mantak sok aya ya lamun urang sasalaman jeung kiai bah nutup sorban kiai iya urang sasalaman kiaina kieu sapertos Abu Yadaman huri Mekah tak usah salaman gitu horeng adab tata kram gitu ngan geus mantak lamun kakak sasalaman jeung hiji kiaina nutupkeun sorban eta tata krama ongkol lebah dinya mah kakana bau dibeureun hangit lebah dinya mah deui meureun kitu lebah dinya mah deui bu bebeja heulan nya kasalak pak mamah kuari lamun ngomong hareupeun bapak nek kitu heuh iya balik dia dur betul bebeja mah papa yang dar atau nggak macam najon nak nana tuh bener atau nggak jejak kayak gitu nage ciri kang ngacung surga macam kia aing hangit tanaon pas saya gara-gara aing deng kita kula nu disalahkan bahaji ya awas ya bu geus ieu di bulan Rajab geura bersihkeun awak urang sungut ulah loba ngomongkeun bat mimin aya naon cenah odah dia ngadenge berita si itu kunci sabab pala hadirin kedeung ke terakhir ya supaya urang salamet tina fitnah akhir zaman sebab pala hadirin ieu di akhir zaman fitnah ku pohara bahaji ieu urang bege kuat hampir-hampir teu bisa merangan karena fitnah akhir zaman dalam medsos jelema kuarim haji masak jeung daun dangder kuat di video dijieun status hari ini daun dangder sakali aku sia poh-pohan iwung asupkeun ka dinya aneh kula maka jelema kuari nyieun gegetuk masyaallah heh atuh gawe naon ja eta kalakuan nganggur min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min husni nan kode ke kula tah jadi kieu ya mana nama satengahna sifat kabagusan jalma Islam
eta teh ya ninggalkeun perkara nu eueuh manfaatan. Atuh gawe naon eta manfaatan nyeun status teu puguh. Mending nyekel tasbih. Mending maca salau. Aya nyekel tasbih teu kuat. Ari neuleuan YouTube meuni kuat amprekan. Heuy, benar. Heuy, benar. Nah, mantak di bulan Rajab, hai bersihkan sabab kaditu. Nah, endek yang harapan bulan Raw. Geus lamun bulan Rajab cek ulama litat hiril badan pikeun ngabersihkeun anggota badan urang. Nah, timulai ujung rambut sampai ujung kaki sadayana dipakai ibadah ka Gusti Allah. Datang ke bulan Ruwah eta litat hiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang ye. Hate teh horeng loba panyakitna. Ieu mana kabahas ieu kula mah. Tah ieu hate kudu diubaran. Ubarna kula mawa ieu ti Paneglang. Muga-muga ieu ubar nu dibawa ku kula ka lembur parakan besi cocok sesuai dosis. Amin. Sabab eta mere ubar geji kudu sesuai dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Pugu batur paru-paru diberi askame cacing nu keluar. Benar tuh geus ieu ge pakular mau ubar ngan muga-muga ieu ubar teh cocok sesuai dosis untuk pasien yang menderita penyakit tersebut. Mudah-mudahan dosisnya akur ya. Amin. Nah, geus ieu hate penyakitna loba. Di antarana penyakit hate hiji hasud, dua suudon, tah. Tilu ujub, opat ria, nah, genep takabur, tujuh kaslan, dalapan godob, sembilan hikdu. Ata cek hiji mah toma. Ieu penyakit hate. Sedangkan ieu penyakit hate numpuk kabeh. Lamun hatena geus gering, anggota badana bakal gertah. Lamun hatena jore, anggota badan bakal moal bener. Contoh, ibu dipenta duit ku anak, sedangkan ibu duit teu boga. Salaki teu datang, ditelepon mailbox, henek tah henteu. Jengkel, laju bae pan, modar los ta bapak dia. Tuh, geus lain bahasa nage. Mak minta duit, kumaha cek indungna? Dia duit teu. Tuh, iya ngarakat leungeun mereup. Kunaon eta bisa kitu? Lantaran hatena kerger. Nah, urang ubaran. Wadawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul laili wa tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala. Nah, geus wadawa qalbin ari ubarna hate aya lim. Nah ye geus mun hate gering, mun hate pararus, jarareng, taiut, marareng, ubarna teh aya 5 hiji. Nah mun hate keur gundah ulah nyeun status. Ieu mah hendak ka salaki nyeun status, salaki hendak ka pamajikan nyeun status, tungtungna nembong-nembongkeun aib rumah tangga. Pante bener leres da. Nah ya ubaran mun hate keur gering hiji fatilawatun kudu daek maca Quran. Cek urang dia kumaha cenah kiai, kami mah baheula teu masan, teu sakola madras, ku kolot di tangangon kumata teu bisa maca Quran, cokot bae ku ibu Quran.
kebetkeun buka polototan we ulah dibaca. Menang ganjaran, menang. Sabab di dunia aya opat benda ditingali hukumna ibadah. Yang pertama an-nadru ilal Quran ibadah. Nempokna kana Quran kana lapadna ye eta ibad. Geus kebetkeun we ku ibu, kebetkeun deui terus mereka tamat kieu. Cek anakna, "Mak meuni rajin," ulah loba omong dia. Lain mah cenah batur mah jamun maca Quran teh cenah jakadenge pan emak teh kadenge aing mana hate. Horeng tebegug. Nah, geus maca Qur. Geus putra-putri urang supaya bararisa maca ketika urang ngaderes ya, Bah, punten. Sanajan saeutik sapoe misalkan sawaktu 2 ayat, ari dawam mah istiqomah atuh tamat. Sanajan 2 ayat tuh langsung orang maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ketika urang maca Quran, dulur, seluruh para wali arwahna ahli Quran bakal datang urang. Ngabaturan noong. Masya Allah, eta ahli Quran nu geus arareeueuh, wali-wali Allah. Nu tukang malaca Quran daratan. Masya Allah, atuh ja ieu batur aing ya cek wali. Aduh, di center ku jalma soleh, pala hadirin. Tuh, matak baca Quran, ulah sampai teu hatam. Bagus nama kieu. Lamun umur urang 45 tahun, kudu geus 45 kali hatam maca Quran. Lamun urang umur geus 50 tahun, bagus nama kudu geus 50 kali maca Quran. Kula ngadenge cacahan Abuya Cisantri, tapi sanes ti abuyana ti putrana pala hadirin. Abuya Cisantri mondok, timulai mondok sampai ka uih ka bumi, dihitung maca Quran waktu di pondok menang 870 kali. Salama masantren di Kiai Anu di guruna 3 tahun maca Quran hatam 20 kali ditulis. Masantren di Kiai Anu hatamna 50 kali ditulis. Salama masantren hatam Quran 870 kali. Wajar jadi alim kabir. Ai urang Quran saquran dirempug ku masyarakat bulan puasa doang. Maca Quran. Nah, geus ieu ulah loba-loba ubarna ka haji. Lamun loba teuing ieu dosis bisi utah hibah ieu. Engke bae atuh bisi ieu teuing kudu dideulepan dosisna. Ieu mah penyakit urang teh penyakit ieu mah nyeri beteng ya. Tak si ieu mah penyakit ngerungki bae mah teu boga duit ieu ya. Nu kadua. Nah, nu kadua pala hadirin lamun keur hate jarareng pararus. Nah, wal khala lil batni walil batil khala wal khala lil batni. Kudu ngosongan beut kudu daek kentel pej puasa gitu. Ayo urang panti balik puasa jara rengkel baju muah marahan bae Pak. Justru eta ubarna hate puas geus basa lamun hate keur parusik mending puasa aing pan lumayan puasa mah neuk ieu neuk kitu biasa ngarumpi ka warung teu jadi panca puasa ieu nya. Nah ngurangan tah 2 puasa lamun hate keur jarareng pararus kudu puas asa 2 ieu 3 bae ubarna ulah loba-loba kaji. Tilu bengges 3 lamun hate keur pararusing wa mujalasatus sholihin kudu daek didiukan bareng jeung jalma nu saro ahli ibadah ka senter engke urang ku cahaya jalma soleh
daek ngalaksanakeun ibadah. Sabab orang soleh menimbulkan radiasi yang positif. Itu radiasi sinyal HP kadeuleut teu kurang. Henteu, di mana radiasi? Tapi HP nyala ketika ada radiasi. Eta ge kos kitu, Pak. Nah, mana buktina aya radiasi? HP nyambung. Nah, engke ketika orang dapat radiasi positif, daek ibadah, daek sholat sunnah, daek puasa, daek talang tulung kabatur, sopan kapapada, berakhlakul karimah, gara-gara mujalasatus sholihin didiukan jeung jalma-jalma anu saro. Nah, geus mudah-mudahan berkah Rajaban hiji dihampura dosa, ditetapkan iman Islam, dipanjangkan umur anu bararokah, hate urang ku Allah dibere sehat, jasmani urang dibere sehat, ekonomi urang dibere sehat, sehingga putra putri sing saroleh tur sarolehah, muga-muga urang dijauhkan ku Allah tina fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudhnibin wa ya muqila atharatil athirin irham abdaka dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna minal akhyaril marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlina wa talamidana wa talamidatina min ibadikas salihin was-salihat. Allahumma ahyina wa ahyihim hayatan thayyibah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ambitna wa ambithum nabatan hasana. Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal qahta wat ta'un wal amrad wa jami'al asqam wa su'al fitan waz zalazila waz zina war riba wal mihan an baladina hadha Indonesia khassah wa an qaryatina Banten hadhihi khassah wa an qaryatina Lebak Rangkas Bitung hadhihi khassah wa an qaryatina Bojong Manik hadhihi khassah wa an qaryatina Parakan Besi hadhihi khassah wa an sairi biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sok turutan kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tepati-pati ayah hiji jalma geus ririungan bagus ditutup ku doa anu tadi uih ka bumi dihampura dosa ku Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.